Assalamualaikum Sampurasun. Dina uploadan ayeuna dibidangkeun duet bodoran dalang nyaeta Ki Dalang Dede Amung Sutarya, pimpinan lingkung seni Mongol Pawenang Bandung, sareng Ki Dalang oge pelawak Asep Teruna. Rubina kapungkurna dua seniman ieu kantos sabarakali rekaman sasarangan di studio. Di antawisna dina carios dawala ngadukun nu bade dipindangkeun ayeuna. Eunana si carios manggawe Bandungan dugi karengse. Malamandar janten panglipur kalong. Pamungkasna mugia dua seniman nutos ngantunkeun ieu sing ditampi iman Islamna dihampunkeun dosa-dosana, dicaangkeun di alam kuburna, di paparinan tempat anu mulia munggu yang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akula Collection. Bejaan kasih garing tadi gitu kurang diajar musik yang dewek mumpung isu-isu alah Isuk-isuk you don't the kunpo salah ulang iya hop ya hop pusuk aduh tong licik anjing naon kumaha nanyok pabinian aneh sabobodo sapi pinter siap asaan lu nah siapa ngabongohan Nyeri. Henteu purus waduh capek capek kakarak sakitu ge geus ngahega kalakah we awak dedeg gitu eueuh pisan tanaga lain eueuh tanaga urang geus dilapan pre tara ulah ruga lain ulah ruga gitu sia maca ge sok kudu ngadenge barita teh de dina warta barita teh kan sok disebutkeun urang ge sok nyata bareta bareta masih lain dina radio cuma mana TV macak cik dewek ge yeuh gareng urang teh kudu mengikuti instruksi ti bapak pimpinan yen urang teh ena teh kudu memasyarakatkan olahraga mengolahragakan masyarakat. Allah urang ge partisipasi eta mah deula Naon? urang ge geus memasrakan adu domba Terus masyarakat diadu domakeun maknya aya anu kitu eta mah atuh memasyarakatkan adu domba mengadu dombakan masyarakat mah pagawean goreng ben telu cing ben telu moal aman lamun teu kitu naon lamun teu moal aman lamun teu kitu moal aman lamun teu adu domba jadi si laing mah hayang neangan jempling teh tina adu domba sabab urang mah lamun eueuh kaributan teu untung ya si laing mah paingan dina bis kota minang leungit duit ieu meureun nya unggal dinu keur riweuh teu bisa pan aya saksi bukti jeung pangakuan
Naon? Kajen urang dipitnah lamun eueuh saksi jeung bukti. Ya, ari hartina fitnah teh naon? Hayang nyawa sileung hartina fitnah. Naon? Fitnah itu lebih jahat daripada pegadaian. Waduh, tukang gade terus anjing. Kudu nyawa atuh ulah ukur nyaritakeunana make jeung kaos nu heueuh make bahasa intelek partisipasi. Naon ari hartina partisipasi? Naon? Ari hartina partisipasi teh naon? Partisipasi Nya. milu andil di segala bidang. Waduh, aktif ngadorong meureunnya. Nya. Bener ayeuna mah kieu we, Geng. Lamun nyata si laing tukang olahraga, sok dek ngadu ilmu naon jeung dewek. Ilmu lahir, ilmu batin. Kajen bisa batin goreng lahir mah. Goreng batin lagi. Sok hayang nyawa si laing becus naon dina ilmu lahir. Urang tatarucingan. Alah, tatarucingan. Tatarucingan bentuk naon sok bejakeun ka dewek. Tatarucingan anu ngandung namanya Ngandung harti. kirata. Ari hartina kirata teh Tiap dikecapkeun dikira-kira. dikira-kira kudu nyata. Oh, kirata dikira-kira kudu nyata nyaho dewek mun kitu mah. Hayo, Sok, teguh. naon? Nu kahiji Nya, naon hartina dasi. kirata dasi. Nya dasi. Dasi ke aing aduh dasi mah aing mah nu apal teh ngan saeutik nu apal teh jelema merejelna beuteung emak. Lamun merejelna dina beuteung bapa jelepeng. Aing kudu ngapalkeun naon dasi. Dasi. Dasi? Dasi. Alah nyaho aing mah. Dasinya. Anjing. Tong kasar kitu ente terhadap beliau. Lamun bener pinter lain dasi-dasi wae aing geus bosen ngadenge dasi cek aing ge dasi. Keh heula atuh da urang naon artina? aing teh keur mikir deuleu dengekeun. Sok. Dasi. Dasinya. Nya dasi. Duh. Dasi teh aing teh baheula teh bisa dasi. Dasi teh pergi wadah ember gitu. Naonnya. Ai, belegug geus si cek. Taluk geus dewek mah taluk ngelehan maneh we. Taluk? Taluk heueuh naon? Hartina dasi. Nya. Dina data supaya aksi. Duh, aing teh werek nyebut dina dada ngarah aksi bieu teh nah ya kupoho. Dasi dina dada ngarah aksi. Jadi lamun kirata teh nadada ngarah aksi. Dek apalkeun ku aing. Nadada ngarah aksi, dina dada ngarah aksi, dina dada apa geus. Nadada ngarah aksinya apa geus aing apa asik anjir. Apa sok naon deui sia Teguh? Nu kadua. Sok Naon hartina cangcut. dina dada ngarah aksi. Make otak aing. Naon? Cangcut diteunang dina dada mah. Tahu anjing. Heueuh nya euy. Jadi ari cangcutnya naon kiratana cangcut? Para ginyang cangtutut. Pamirsa anu mulia mugi janten uninga upami aya tutut cangcang bae ku cangcut. Salian teh eta teguhkeun ka dewek naon? Aya keneh. Naon? Naon artina calana? Calana deh aing calana eta unggal nu ditanyakeun unggal nu aing poho we. Calana anu nyaho aing anu nyaho teu ditanyakeun. Kursi cokor di sisi. Doktor tukang ngodok nu kotor. Deh eta bingung wae aing mah. Doktor geus nyaho. Bita calana reng? Calana. Aleuh, nah eueuh deui nu lainna salian ti calana. Calana Taluk gareng taluk. dipancal salilana. Reng entong nu kitu aing mah lieur Silain Ayo, mah ganti tong kilatanya. sok entong kitu salian nu kitu le naon aing mah geus lieur. Kirata naon kieu aya calana dipancal salilana dah. Ayo, Sok naon deui? naon bedana maung jeung awewe? Maung jeung awewe. Maung jeung awewe. Ari maung mah maung. Heuh, maung. Ari awewe mah awewe nya eta geus nu hese di. Sia ingat nama dewek. Sok. Maung jeung awewe. Maung jeung awewe. Nya. Heuh awewe jeung maung. Heuh. Dah. Maung harimau. Heuh maung harus dileuweung. Maung. Maung. Da eta atuh macak naon nanya maung. Geus taluk aing kumaha? Taluk. Ai maung mah ditemak heula terus ngagoler. Nya, ari awewe. Ari awewe mah ngagoler heula terus tumpak beus kota. Edas. Bisa si laing mah saeutik tapi teu nyari euy. Tarucing teh. Nu penting kudu kapangi. Dewek ge bisa sia mun kitu mah. Ayo. Naon bedana awewe
jeung sapedah. Nah, jawab. Naon bedana awewe jeung sapedah? Jawab. Cengek. Naon sia teh los cengek we? Hayang sama lamun teu make cengek teu lada. Edan. Beleguk atuh sarua we jeung eta mah pipah. Ledeng lamun teu make pipah ka mana we ngucurna. Beleguk pisan. Alah, naon bedana? Taluk sia kudu taluk. Oke jeung tong licik kitu ari dewek taluk mah taluk atuh taluk aja. Taluk. Tah kajen mere 500 aing masal taluk. Naon bedana bieu teh awewe jeung sapedah? Awewe jeung sepeda euy. Ari sapedah mah di kompa heula kakarak ditumpakan. Ari awewe mah mun ka warung dibawa ngajajan locek. Naon ada mung aing mung nyarita porno lah. Heuh kitu we jang hareuy. Percaya da si laing atuh ngomongna tari-tari ting jadi kadengen ku babe. Aya papa. Alus euy. Aduh euy. Lain mikiran dulur ilaing nu eueuh mah. Gareng. Kadieu sagede. Kadieu. Naon? Biasana bapak ari ngomong teh, aduh aya anak ujang. Ayeuna mah henteu nya. Kan beda deui. Biasana mah aduh aya anak ujang bapak benara Surabi Doma ngeun sapanci dibeakeun ku panayagan. Biasana mah ayeuna mah henteu nya. Baik euy. Gerang ngarecap we ngarecap. Cempek Kang. Bapak mah gede amak euy. Bapak mah darah tingginya beuteungna ka bucit reu kitu leuh. Heueuh euy. Kahayang bapa malain kitu ilaing. Nah kumaha atuh kapalai bapak? Tanyakeun ilaing wawuh jeung tiap studio. Saha nu sok nyaniwara dipaksi teh gini. Soal naon ieu bapak teh soal naon anu kudu pugu anu dipiluruh teh soal naon? Heuh tanyakeun terus beritakeun. Soal sidawala leungit. Sidawala leungit. Bapak abdi ge cek rarasan asa kurang kumaha kanyaah ka sidawala. Nepikeun ka abdi teh ngabelaan sidawala neangan ka kaler waleh ka kidul lapur ka kulon wolowong aya parihbasa dug hulu nyawa abdi cepat. Hareupeun kolot cuprat ceprut kunyu. Lain cuprat ceprut. Maksud abdi mah dug hulu pet nyawa. Lamun bibir bungkul mah nu ngomong mah pantes. Ari bibir hungkul mah capek. Ieu mah ti luhur capetang ti hana cuprat ceprut. Abdi mah keur ngalatih sabab ayeuna teh urang teh kudu melestarikan bujur ge kudu milu olahraga. Aing ngomong mah moal asup euy kanu kitu mah. Nya moal asup da lalaki. Alus ya. Alus atuh da menang ngecet. Lucu. Aduh lucu atuh da make baju. Weh. Nya puasa. Di Ciduhan aing mah untung kana bibir lamun kana baju geuleuh. Maha harkat darajat baju euy jeung diri teh eta. Nya kitu. Sakitu baju dekieu teh. Masih nyaritakeun ka ditu ka diri totoronan ku kumaha ai dekieu gitu mah deuk kumaha ilahi. Pak baju dekieu teh mah mangfaat. Lalajo main bal batur mah kudu meuli kartis abdi mah asal nyebut seniman ditarima. Kumaha ilaing we kumaha ilaing. Naon kumaha ilaing? Ilaing nu pinter. Pinter atuh da insinyur. Nah tuh selain jadi profesor ai pinter mah. Apaan geus jadi profesor ari profesor mah nu botak teh mastakana? Ai ilaing bujur. Bapak abdi kareng Pak. Iya anak bapak mah ya jigana. Sanos awi sadapur upamina. Aduh hayang kapuji. Teu sadayana pan sok aya nu bengkok. Teu bengkok sadayana pan sok aya nu lempeng. Hayang ka alem. Abdi gelar kadunya dicukang lantarankeun ku bapak sareng kumaha. Pilih aya kelepatan ti luhur ujungna rambut tianap hibasna tampa. Agung cukup lumur nada cemar hapuntenna bilih aya kelepatan bapak ngapunten oge abdi nyuhunkeun pidoa cingkenging rezeki anu ageng tina halal. Aduh. Upami abdi parantos beunghar abdi bade mulang tarima ka bapak. Iya anak bapak majang alus cacak teh sakola mah ilaing ngarti. Kasaluhureun bisa ngahormat, kasasama bisa ngahargaan, kasahanapeun bisa ngajenan. Tingali lanceuk ilaing keur beungeut jiga jamu air. Nah. Kasebut dulur panggedena tadengekeun dewek santamat ngan norowelang betah. Nah. Ai deuk disapa.
Hade goreng anak bapak. Ada bongan bapak tuh pilih kasih ke anak. Bere Enrin Pak, bere Enrin. Tong kaing teh teh. Ini kabina-bina teuing. Geus reng. Hade goreng lanceuk ilaing teh. Muni telenges. Kieu jangan geura. Naon Gek diuk atuh. Akula collection. Ngadiuk ice diuk kayak kudu kumaha tuh. Sila nu bener. Deh, Lain sila ngariung. da sila kumaha pan suku da ge kieu atuh. Sila tuur kaluhur ngobrol jeung kolot. Tuh si gareng tingali. Tah kudu bisa tumpang kaki kieu tah. Tah tingali. Ah, sia kos dalang we tumpang kaki kitu lah. Urang mah batur mah ngajejak kecrek. Dalang tukang silang ngajejak kecrek pan cukup numpang tali. Suku jeung suku urang mah bisa ngajejak kecrek suku tina punduk. Kayak Pak, punten lah sekenapanya. Bapak tong wakang ngirinya abdi rek ngecek ka si Gareng. Cicing lah Pak. Gareng, si laing make jeung nyaritakeun bisa nejak kecrekna si laing teh urut dalang. Alah, teu nyaho anjing. Lain unjang anjing wae mah nya ya dalang kitu nyarita kasar. Teteh dicontohan ku barudak teh. Dalang sok teh lamun keur manggung. Pan ieu mah keur ngobrol. Ari si laing bisa ngadalang. Alah, urang mah dalang paling motekar. Mocekar kumaha cing, mocekar kumaha. Batur mah pan geus biasa. Naon? Bang Surapati dipentang ku Gusti Batara jadi cepot. Urang mah bakat ke motekar, Bang Surapati dipentang ilang satria jangelek jadi ancagong. Oh sugelo, atuh dewek ke bisa ngadalang kitu mah. Bang Cipta Rasa dipentang ku Sang Hyang Abdul Hamid. Leungit Bang Cipta Rasa janggelek ngajantenkeun beno dalang. Da dalang leungit beno teh ngajadikeun satria. Waduh saguru jeung urang Batur mah dina lalakon kailang-ilangan mustika jamus layang kali musada. Urang mah dalang kailang-ilangan cempala. Barang diteangan ka dewa kasang yang eueuh pangi-pangi tina idangan tukang goong Moal nepi ka dewek. Papa ngamekan. Biasa Peri. Ampun. Eta dalang motekar gitu cenah ujang. Ari nyarita kawas heueuh make jeung nyarita dalang mocekar. Coba pikir ku Bapak abdi teu ngeunah, Pak. Make jeung nyarita dalang mocekar. Cek rasa mah asa kurang mocekar mah moal leuwih ti abdi mocekar ngadalang mah. Allah, aing mah dalapan meuli anjing pelacak. Keur naon si anjing pelacak teh? Anjing pelacak? Nya. Urang keresep ngadalang. Terus Titah diamelan tiap imah. Sanu geus ngumpulkeun suluh ku anjing diamelan tiap nu deuk hajat ka ambeu. Kurang didatangan urang minta ditabeuh ngan nu hajatna munggeun deui. Nah ieu eta dalang rada gelo teh ieu. Nu kieu ieu ari ngaku 40 panggung 70 panggung ari kerah ledrek. Pan noron. Noron ge kudu pugu aya nyaritakeun noron kakaler. Dinten enjing mah abdi teh ka Kadipaten, pageto abdi ka Cirebon, pageto amat abdi ka Karawang. Pageto amat abdi ka Bekasi. Urang mah diajar ti guru. Cek guru lamun keur noron ulah mandi, tiris. Lain mandi sia mah teh gableg meuli ka meja acan, noron kakaler ka kidul ka kulon ka wetan, ari sendal capit. Heup. Lain kitu euy. Cenah si Gareng kitu dai jeung ilaing mah epot eueuh bedana. Didenge-denge teh aradu rahul ti tadi nepi ka ayeuna teh can aya hasilna. Ta ayeuna keur kamajuan ilalaing teh kumaha ieu teh epot? Ayeuna mah kieu we Pak atuh abdi teh. Undur hayang katingali punuk, dongkap hayang katingali tarang. Tah. Margi tadi ge panginten Bapak Uning anu matak anu mawi hulu botak katingang awi. Duduk bang. Kowong. Nah, ya wayahna ilaing dak Bapak ge kahartipang ilaing ngaraco kitu teh meureun ilaing teh aya kahayang. Aya kahayang Pak hayang hirup jiga batur. Hayang hirup jiga batur. Teu inget kana sumpah. Sumpah naon? Heug ilaing ku Bapa di aku anak jadi anak Bapa anu sejati Nya. ngan ilaing cing sabar dina sajroning berjuang.
Dah sabar coba heuliangan sabar jeung sabar mulai tungtungna tuh kaburu modar. Kapan euy ai perjuangan mah boro-boro kenal lara sanajan kena pati kudu suka seuri bear budi. Eta mangan ukur nyarita bapa da angerna teh leutik bapa mah hancur dibere balangsak teh. Ih henteu. Sabab bapa mah turun ti kahyangan kamar capada teh beda jeung paman ilaing. Si Enggong. Jeung paman Gogol. Ai paman ilaing mah butuh kudunya matak ulun kumaula dialengka dirja. Waduh, dugi kapalih kitu nya Pak pengalaman emang teh. Pagaweanana ngan ukur muji. Tuh geuning, kumaha? Ngan ukur ngagung-ngagung kajenting deuk di maehan jelema, kajenting deuk nipu daya, kajenting deuk khianat. Ku paman ilaing mah dialuskeun cap jempol ditemongkeun ka rajana. Penjilat meureun. Golosor tidak samuka dibere. Jadi naon di paman ilaing tah disebut makruh teh nu kitu. Lain bapa bisa nyai ngadongeng nyaritakeun riwayat Mamang Ogog. Teh mah kieu we atuh Pak. Abdi teh sakencenan we atuh abdi teh supaya abdi hirup aya dina kamajuan. Lamun kieu jeung kieu mah abdi moal aya mekara teh abdi rek ini teh di hareupeun bapa abdi rek ngaleos. Abdi aya maksud. Kekekelan mah. Ye ai milik mah teu beda ti kalangkang. Milik. Naon maksud bapak? Lamun kakara jam 8 diudag meureun ku urang ka kulon. Sanajan diudag kalah lumpat kajauhan ke geus jam 12 geus waktu nama ilaing tangtu rezeki teh datang sorangan dibarengan ku ikhtiar. Oh. Jadi meureun kieu Pak, meureun teh kurang teu leuwih maksud bapak mah. Urang hirup di alam dunia teh kudu tumarima kana kadar anugerah tinu Maha Kawasa, tumarima ulah bari ngarasulah kitu meureun nya Pak. Iya bener. Duh, abdi teh pami kitu carana. Karena siap pisahin kanya apa Pak. Pak. Abdi teh lamun bahkan itu nya henteu nyage jadi sanajan di kumaha-kumaha oge abdi teh. Abdi kumaha aya ilaing. Abdi ceurik ya Pak. Pek. Sedih Pak yu. Siapa kayak keri lainnya sedih masalangan. Pak hampura Pak. Abdi tadi sok ocon banyol gogonyakan ka Bapak. Abdi derek ngiring umah inung suku Bapak we nya. Dek digelom. Pek. Dek digelomnya Pak. Pek. Duh, nya inung suku Bapak teh eueuh kukuan euy. Konyok. Naon atuh? Siangan. Hina ka kolot. Rumah inung suku memang inung suku ieu tah. Punten we panya Anjing. Cepat, cemplak. Aduh hampura reng teh nyaho panya dewek teh Bapak kesila ngomong inung suku bapak tapi kan ngir. Ada inung suku bapak na nyumput atuh panya dewek inung suku bapak cenah inung suku bapak jadi hileudeun. Ampun ayetan hade goreng anak. Pek pe ilaing deuk ngaler ngidul ngetan ngulon bapa mangan sakadar ngadoakeun. Upama ilaing teu sabar kana perjuangan teu tumarima dina sangsara pek deuk ka mana. Da sanajan ka mana-mana ge euy eueuh widi ti inung bapa mah sok rada hese. Ilaing teu percaya kana lisan bapa blar. Yang ngayakinkeun Pak abdi mah. Pek, ayo Pak goodbye. Alus euy. Urang ge eudeuh Pak. Si eta teh eudeuh. Dek milu ka akang ilaing. Waduh Pak, abdi mah aya wartos selenting angin-anginan. Kolepat pabeja-beja. Hawar-hawar beja luar. Cenah aya nu cetu Pak. Maksud ilaing Abdi bade tumaros koyong aya kamajengan dina sakala bidang. Pek. Pek kade masing yatnanya, Kade masing yatna. Pemirik man manis
Eren. Tiba heula nepi ka ayeuna ngadenge rumpa ka juru kawingan matak nyiksa kana diri eueuh deui. Rumpaka arang Ya, rumpa ka mah nu ngeunah we saeutik modern. Sae teh sinena euy? Bang Ai. Hah? Ibu Ai. Ibu Ai. Sae teh? Ai Roheti. Wah, urut kabogoh dewek teh coba heula euy Ai Roheti teh. Wah, inget dewek eta keur zaman bobogohan jeung Ai Roheti. Akang musi bobogohan jeung Ai gitu. Pernah dewek kaedanan ku Ai Roheti. Di mana Ai Roheti manggung, di dinya aya dewek. Dewek teh nepi ka lila mindeng lalaju Ai Roheti tungtungna dewek teh wawuh euy. Saenggeusna dewek wawuh jeung Ai Roheti ka mana Ai indit dewek nuturkeun. Hiji mangsa eta mah Ai geus akrab jeung dewek Ai balik ka imah dewek nuturkeun ti tukangeun. Gila aja. Eta mah dedengieun keneh harita zaman baheula dewek keur bobogohan jeung Ai. Aduh, mana? Kang Cepot, ka dieu cenah. Duh, ai cek dewek teh badan naon mamam cek dewek teh euy. Tah pang nyeusuhankeun rok, pang nyeusuhankeun BH, pang nyeusuhankeun calana. Wah, dewek teh maklum euy dititah ku kabogoh. Geuning dewek teh nyeusuhan. Geus ruk nyeusuhan euy. Lebah nyeusuh BH ku dewek teh digemreng-gemreng. BH na maneh mah bagja BH. Cacak-cacak jadi BH maneh bisa antal jeung manehanana. Nah, BH padahal mah aing hirup jeung tibatan jadi anak Semar macak naon dewek teh jadi BH we. Eta mah dewek keur jongjon ngalamun euy, beuteut BH teu sadar dewek eta mah BH celengok dicium euy. Atuh beungeut dewek teh pinuh ku sabun. Kang Asep. Ulan, ih, geuning. Bade tumaros abdi teh Kang. Bade naroskeun naon ieu Neng Ai? Anjing keneh atuh nih parantos angkat-angkatan. Manawi uninga. Laras kayak gitu. Ari itu anu ngangge totopong acak hideung teh saha nya Kang Asep? Sep. Naon Akang? Bejakeun beben gitu. Katinggalan mah ku Akang teh Neng jiga urang tumaritis tuh. Alah, sia mangunuskeun beben kitu beben bin Anton. Saha namina? Ari kitu bade naon atuh Neng bade naroskeun teh? Henteu abdi teh bade aya kaperyogian we Kang. Laras kaperyogian naon atuh Neng ini anjing keneh? Kaperyogian aya we eta mah urusan abdi Kang. Jeung dewek ek nanya dedengin aya kaperyogian suganya duh aing marek inget dek nanya disok inget ka baheula deui inget keneh can baheula apa jeung manehanana. Kang Cepot. Kang. Naon? Mental 5.000, lamun teu mental 5.000 diunuskeun ku urang. Si laing mah ngobjek we. Hayo. Geus urang teu teulah ka ditu nya. Jig. Aing mah pusing keur dongeng can tamat. Neng Ai. Masih lalenguhan anjeunna. Mangga. Muji si gareng mangajujurkeun. Sep. Bagja dewek euy. Bagja kumaha Akang? Wah, baheula dewek jeung manehanana ke zaman bobogohan intim jeung manehanana. Ya, Eta mah dedengieun keneh ai. Kang Cepot, asup ka dieu. Dewek teh dibawa asup ka jero kamar euy. Eta mah urang. Buka cenah baju. Aduh, kitu teh mah katanya. Buka ku dewek teh baju. Buka celana. Buka ku dewek teh celana. Alah, dewek tinggal make kolor jeung kaos sangsang euy. Kayak gitu. Naik ka dieu Kang Ngon. Aku adalah polisi. Naik dewek teh Kang Ngon, eta mah dewek barang naik Kang Ngon. Kayak gitu. Tuh pangomeangkeun kenteng bocor. Kita mah inget kenang baheula mah kami manehanana tuh bacing pipina meunceuneut jiga tomat. Wah. Gado meunceuneut jiga tomat. Wah keuneung meunceuneut jiga tomat. Ya, bener kebenaran bukan. Irung meunceuneut jiga tomat. Beneran ayeuna mah kudu rek ditanya ya. Era iya. Punjeun. Era nya. Neng. Kang. Geus nemalan acan euy. Hah? Geus. Ih, penyaing teh sora lini bieu mah.
Neng. Kang. Astagfirullahaladzim Allah. Alah, bagja yang dicemalan ku sinen. Neng damang. Sae. Akang cagir. Dupi neng teh sahat teh aja dengan teh. Teh acan terang gitu kan? Teh acan. Apaan abdi teh? Ai teh ya kan? Oh, nyai. Sumuhun. Nyepangkeun akang beben. Neng Ai. Bade aya naon Kang? Akang madek ngabejaan ka Neng Ai teh cing rumpaka nyinen teh ganti tong nu kitu wae, encong nyaritakeun anu sedih wae. Kedah kumaha atuh? Model lagu rumah tangga jeung manehna tapi dijiwaan. Tah akang baheula urut tukang ahlok. Akang rek mamatahan ka Neng Tersa pami Neng dipapatahan ku akang. Sobi kumaha atuh? Model kieu teh nya. Rumah tangga jeung manehna. Sok. Rumah tangga Tah kitu. jeung manehna. Nah, kena Neng Ai kan. Geus teu kahitung lilana. Geus teu kahitung lilana. Ti bujangan jeung parawan. Ti bujangan jeung parawan. Nepi ka anakna renyek. Nepi ka geus reuy anak. Lain geus reuy anak atuh. Nepi ka anakna renyek. Saha nu lepata? Cek akang turutan akang nepi ka anakna renyek. Nepi ka anakna renyek. Ya, 100 untuk rebuse. Batu naon Bapak? Sok. Batu naon Bapak? Eta batu gede nu ngahenen. Batu gede nu ngahenen. Bau naon eta bau naon? Bau naon? Si horeng nabujur sinen. Si akang. Sesangka ai lah. Lain kitu Neng Ai. Akang teh meuni kaget meuni ngarenyak asa dibom. Dupi Neng Ai teh bade angkat ka mana mulih di mana atuh ieu teh? Pugu salesna mah kieu Kang. Kumaha? Abdi teh bade aya ka peryogian. Bade milari picarogen. Akang lengo. Kane. Naon? Abdi teh hoyong aya ka majengan Kang. Atuh dagang bakso tahu make roda. Maju didorong. Sanes kitu. Kumaha sayang? Kumaha Abdi teh mailap? hoyong aya ka majengan teh dina seni gitu. Atuh kitu mah. Dah, kudu mineng ngaruat jeung akang mah. Coba cing yuk, aing jadi kagugat. Hayang majang dina seni. Sumuhun. Dah, untung tadi geus nurut ka akang. Halah. Hayang majang dina seni. Sumuhun kumaha? Ya. Uninga kitu akang. Kieu gerak ka sini deket gerak. Akang rek ngahareuos bisi ka dieu umum. Ka dieu. Kumaha kitu? Ka dieu. Meni caket-caket deui. Gini wae ki onyok ida ican. Tong sieun. Najan akad ge akang mah moal ogot moal epak. Tapi adek asun. Ai begini ai ya, makanya kakanda menemui Adinda jadi masalahnya jadi ai itu terhadap I love you gitulah. Jadi saya itu terhadap ai teh my friend gitu. Jadi bo ka dieu ari ai teh masih kena lengo. Kararesa nuju lelengohan Kang. Allah. Lengo? Sumuhun. Nah ari tuang rama nuju ka mana? Tuang Rama mah nuju
Ngaronda Kang. Alhamdulillah nu clear eueuh euy. Ari ibu parantos si aya. Ibu nuju ka jaman. Aduh, lini leungit. Jadi murid neng teh sorangan we na teh lelengongan. Sumuhun nyarira we. Kieu neng aing bisa nya mah akang teh aya beja. Ceunah di hiji tempat aya dukun anu bisa nubaran demut ieu awewe nu hayang maju hirupna. Ayahnya Kang, kalahkan aku. Bagja. Ayo bareng jeung akang yuk. Mohon mangga atuh sareng. Kaleng atuh akang. Akang mah. Gusti Maha Agung jang dalaramang sadayana pangestu bulan neme tepung deui sang Kang Uu nya lah suami bulan nya kitu jang ari geus rumah tangga mah urang teh kudu motekar ulang ngahiji we jeung koplok jeung koplok jeung kolot bisa sakedana teh rumah tangga apa naina mah Uu teh tos gaduh bojo tos lapi bojoan teh kirang langsung 27 tahun. Manajan kieu ge da hayang ari boga pamajikan masing percaya mah sanajan sareatna leutik tapi rancingeus. Saya sakedana
cing gerapang nyaurankeun pun bojo ka dieu kitu. Panyaurankeun ka dieu kitu saur papap. Nyai. Mana nyai omah teh nya? Gusti nu agung nih jeung nyarari awak di Gusti. Ka dieu kitu. Itu di sauran kuum dawala. Ka dieu gancang. Heula. Cing atuh nyari di jero imah mah tong mamake kelom sagala. Udah hese kelomna dipaku jeung kulit ka hiji. Oh, manya ya kelom teu bisa lesotnya. Kunaon teh? Lah, pegak karetna. Ka dieu. Aya naon atuh papah teh? Pamajikan keur lalinu kieu teh awak nyeri. Nya nyeri awak urut naon? Apaan urut manehna basa salasa? Oh, yang ngirang make jeung naon basa salasa? Sakitu titah nyeuseuh 2 jolang. Oh, titah nyeuseuh keun bae atuh. Jeung parinikan nyeri danger unggal nyeuseuh teh sok langsung dikanyi. Hahaha, oke jeung dikanyi. Lain kitu ye. Urang teh kudu ngulik pakasaban. Kudu jiga batur atuh batur mah tuh tempo hirupna geus maju geus junun. Tatangga urang nu sabelah bongkok teh lain sabongkok-bongkokna teh. Kunaon? Bakat ku berat make gagantel 8 kilo. Mah ingat. Nah eta teh, aduh barukankeun teh diogok ku salakina teh. Moal aya 2 atuh. Ku salaki teh mah tara dititah nyeuseuh, tara dititah ngumah piring, tara dititah nima, tara dititah ka pasar. Bakat punya salaki ka pamajikan tara dititah dahar. Lainnya atuh kitu mari tara titah nyatu mah. Lain ye. Cing jang jawokan teh kumpulkeun geura. Jang jawokan anu mana? Urang ayeuna keneangan pakasaban lintang ti naon deui atuh da digawe kasar teu bisa. Ari macul da geus nyeri awak. Naon hesena piranan macul tinggal ngungked. Macul ngungked. Dari ngungked teh meureun kudu ngungked. Ari ngungked pacul mumul, ari ngungked daek. Nah kamana wae ngomong teh. Cing geura kaluarkeun kalimah-kalimah teh. Anu baheula teh geuning. Anu kieu anu sirhu min ala Muhammad sir ala dening metu saking gaib sing tilaba nafsu sifat rahayu dua aran sifat nabi. Bener eta deui terus naon deui? Tuluhina teh geus anu eta we. Teu bisaeun meureunnya kitu. Lain ieu. Sugan we aya tamu. Aya nu rek nanya ka dieu bejakeun lamun aya jelema anu susah. Pokona akang sanggup ngubaran gitu. Ayeuna akang rek leueuh di jero sabab aduh harga mah lintang ti kudu awewe. Janten ayeuna mah Yai Mas teh kedah ngantosan tamu. Lain Yai Mas atuh. Nyai kudu ngadaguan tamu. Omatnya sing beunang dipercaya. Akang ayeuna mah geus kasohor ka mana geus loba sponsor gina akang teh nyaritakeun akang teh jadi dukun. Pasti engke teh bakal jelema rabul ka dieu. Mungkin bae lah sok rek dikeureueuh we. Kadenya sing beunang dipercaya nya. Gimana padukun? Punten. Saha? Eta saha? Iya tante. Iya. Lain tamu teh jeung heheotan, nya teh bejakeun kitu heheotan wayah kieu matak teu boga uyah. Punten. Mangga lingi asup sok sup geus asup pada moal sakara-kara. Atau caling. Alah mau tekarnya ya tamu geus nyampak dihareupeun. Teu kudu muka pantong heula ti mana ujang teh saha ngaran maksud naon datang ka dieu pek bejakeun ka ece. Waduh euy. Tina dekalnya. Sok gancang ngomongkeun saha ngaran ti mana maksud naon pang datang ka dieu. Naon bejakeun maksudna mawa duit teh sabaraha mamawana. Bawa beas kenyatu. Dupi anu tamu di lain tamu tuan rumah tuan teh rambutan teh
Gusti nu agung. Ujang tak kira-kira budeg mah tong datang ka dieu nya balik ka ditu. Abdi teraos cek disebut kilang dangu ku cek teraos Nah, teraos bade urusan ka mana sareng abdi sok erek urusan kanu berwajib. make nyebat abdi kilang dangu Hari geus da budeg atuh ditanya bener-bener anu mata naon ngajawab teh anu bener saha ngaran di mana dek naon pang datang ka dieu. lan Disebut budeg mumul. Ari di omongan Gusti nu agung. Sataun we aing kaajangan disebut torek kurang mah kajen urusan dek main backing ka mana lah Ari Ujang teh rumah satorek. lan Ya, Ujang teh lamun Ujang teh rumah satorek geura jawab di mana rek naon datang ka dieu dek nepungan saha pok geura jawab Abdi upami cepertanten abdi teh saha abdi teh di Pangukiran Jakarta. Oh di pengukiran cakep eueuh ka studio MTR aduh iklan abdi genep sasi Didamel di dinya. kana naon ngepel nyeusehan rumah piring opiter Ari opiter teh nu sok ngecetal langit Tukang ngajaga nu ngaset anu di kaset. Aing di kaset mah teh kudu dijaga, sadajan dijaga ge niat ngencar mah ngencar. Make jeung kudu dijaga sagala. Kek. Aya naon pang datang ka dieu ka rumah tante? Abdi teh kumagi seueuting tepian. Kumaha? Di kaluarga. Janten lain abdi bade milari di Padamla. Oh, di pengukiran teh di MTR teh dipecat. Aduh, karunyanya. Mergi artos nyandakan terus. Ari duit terus didudutan di perusahaan. Nya, tempo digawe teu ceureuh. Terdatangan. Mikir. Saeutik tuh kudu jiga batur. Batur mah nu digarawe di MTR teh nakolan pager jadi duit. Urang diknean pagawean. Pangna datang ka dieu teh rek minta tulung. Aya warteg ieu teh bumina dukun. Bener pisan ieu teh dukun kamashur, dukun anu luhung ku ilmu, tohaga ku pangabisa, sugih ku pangarti. Ieu teh dukun anu leber ku awanen. Di mana bapana? Ari bade dukun mah teh kudu nepangan bapa, ka cece ge sami. Ari gara ayeuna Ujang kudu mawa cangkrup cai. Nyaho cangkrup cai? Oh nya. Mawa duit kana jolang. Waduh. 100 nepi ka juta. Da abdi malengok keneh, Cek. Mari teh panca kaki kana lengok. Hei, naon ieu teh? Kang Udel Aya naon si lain gareng? waduh Kang ngono jadi dukun dia Urang jadi dukun. waduh jamet di mana Kang Nah, Akang jika nu geus kenal ka saha? Ka si budak. Hai, tongkok kitu nyarita teh. Gede amak teh, darah titinggi, Jempei. Ke di mana geus rengse jeung Kang Uang dicekek. Kek reng. Lain dewek teh sanya nama keur susulumputan ieu teh tenang-tenang terojol si lain nyaho ti mana si lain teh? Ai beca aya dukun cetul. Urang teh nyaho Kang Odi dia. Urang teh geus nyai nyeun cai kadinya nyeun cai keur tamu. Kaela make portas caina. Sok we. Ku Edrin sekalian. Gembrok. Ngahina. Ya, aing teh gemrot-gemrot ge sing kayo. Ya. Kanggo. Naon? Eta. Karwa Kang. Pun bojo teh pamajikan. Waduh. Tapi can boga anak hiji-hiji ya. Can ngan bujur ka karak ngagayot. Eta mah teu kudu dikapekeun Kang. Kumaha? Tong dikapekeun. Tong dikabekeun. Kudu kumaha tuh? Dijual. Nah, sia ngahina kabina-bina teuing. Ngakawas lain ka pamajikan lancit najan gemrot-gemrot ke pamajikan aing mah lincah. Lain dijual.
Sanu ngabutuhkeun daging. Awe caranya begitu ka urang nyebut budak. Tiga rek mah dina. Geuna gaduh tuang sadereh disebut budak. Kata. Duh, nah eta lumpat nepi ka trak-trak kitu jiga kuda ngencar. Parantos aya caina teh. Lain make nyebut dijual kasa. Kasa nyebut dijual teh sanes. Kami Kang Uun nuju ngadukun sabios. Ka kawasanana cepeng diabdi ku abdi bade diiklankeun. Oh, gitu. Nya. Keun bae atuh. Hayu. Saka sing jangan ngobrolnya. Cecerek nyen hayang kopi, hayang susu, hayang teh manis, hayang teh tubruk, hayang teh tengar. Nah, teh mah jeung aya hayang teh dupak. Allah naon diasokeun ku abdi mah bisa kalikeun. Geus gancang atuh nya yen cai. Nah, eta juga sonah we di jero imah ge. Gareng. Naon? Lain urang can nyarita tamat itu geus aya jelema deui ka dieu. Tanya ku si lain tanya. Neng. Kak. Waduh, kamu di mana? Awewe. Halik ku uing gerak. Cing pan surat kawasana geus di urang. Nu penting Kang Uun kumaha urang. Cek urang tahan sakieu pagehan. Lain dewek mah lamun aya tamu aki-aki caludih keur si lain. Ai tamu nu kieu mah baheula mah keur dewek halik gerak. Ieu mata. Lamun ngora keneh ulah para dukun. Pan dukun dilarang keras. Abitan ku awewe. Percayakeun urang wakilna. Ada uing mah jadi dukun ge da anu dicepengna agami sareng olahragi mata kiat mentalna ge. Nah neng tadi parantos lami di dieu. Parantos. Marginan teh punten. Nu mawi abdi teh pan nuju ngobrol kene jangan. Oh sungguh. Tong adek-adek teuing sia ngomong teh. Tong adek-adek teuing sia ngomong teh gareng. Kan cepot. Ieu teh aduh Gusti Nyumah Agung. Si teh nyaho? Alah. Ieu teh aduh. Ieu teh sanyana ieu teh eta aing neng aing. Maksud bade naon? Maksud abdi teh bade lalano gitu kan. Udul. Sanes bade. Aduh, parna ladaneutnya. Neng. Tong loba ditemalan. Nyaho sia teh jelema teh geus noron. Keur tunuh tong loba ditanya. Ni jeung nanya teh adak-adak kitu jeung irung jiga terong teh. Duh, nikeun ka bina-bina cing alik ah. Cicing. Neng aing teh caroge sanes. Sanes kan. Pernah di jalan. Tong ngakuaneun. Bogohan ka urang cicing. Neng aing teh bade naon masak? Abdi teh bade aya kaperyogian. Kaperyogian naon? Abdi teh dina seni, Kang. Hoyong aya kamajengan kitu sapertos nu sanes. Tumpak delman macam. Hoyong cepet kana mobil. Hoyong lurus kana kareta. Hoyong ngiber kana kapal. Hoyong tikelebuk kana perahu. Dewek ge bisa gareng ari mamatahan kitu mah dewek ge bisa. Lamun nyai hayang senang hitut kana seeng disada senang. Lamun dahar eueuh deungeunna hitut kana rantang disada takwa. Ni kabina mah haik ah. Hoyong majeng teh majeng dina naon neng aing teh? Mohon abdi teh dina seni hoyong aya kamajengan kitu bade tataros. Sae aya dukun anu cetuk. Nu penting masalahna mah ka dieu urang kudu hiji alusora. Dua hade rupa. Komo lamun randa beunang dibawa ku sararea. Papa. Abdi mah mios teh janten sinen we Kang, upami kitu mah. Alim abdi mah. Sae neng aing nya? Cing gareng bawa ka jero ka di atuh ngobyek teh tong di luar wae abus gerak ka jero kumaha teh ngobyek teh kalak ka di luar we. Nyanggakeun mama. Alah neng ieu mah cetuk neng. Toker. Tiap dicentok totoker. Si gareng tadi gerak. Dengan si dawalan teh di dukun teh. Mama. Itu deuleu. Mama teh keun bae lah mama dawala we nya. Itu depot aya Sok neng ka jero sok. Punten atuh nya. Sok dinya neng. Calik. Neng. Kak. Dupi neng teh kakasih teh saha? Puna aing Kang. Ai, kayak ai wari weton dinten naon? Dinten Kemis. Tong dicaritakeun segala rupa maksud abdi tos terang.
Mama parantos terang naon rupa laporan Nyai teh datang ka dieu teh susah. Nyai teh jenengan ai weton kemis ari baheula mah kemis teh angin, ari ayeuna mah kemis teh teng waja. Kayak urang itu. Ari kemis teh teng waja, ari baheula mah lamun rek kadatangan semah teh datang ka imah teh kila-kilana teh kupu-kupu. Ari ayeuna mah lamun semah rek nganjang kila-kilana teh sok asup munding ka jero imah. Kelah. Ngan karitu we bebeja ka kolot deuk neangan pananyaan geuning si dewa ala ieu teh eta kaimpunan ku sinden naon amuing ayo urang syukuran di ditu sagala rupa ge euy tanpa izin ti indung bapa mah hese geura ujang Cimuntang ka Banjarasari Kacamatan Panumbangan yu batur urang ngahiji laksanakeun pangwangunan gogonyakan mugi sing janten atikan pomato jadi ejekan kasadayana mimitran